Wajib ka jalma Islamna uni ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah Abdullah putra Muthalib Muthalib putrana Hasyim Hasyim putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Qusay Qusay putrana Kilab Kilab putrana Murrah Murrah putrana Ka'ab Ka'ab putrana Lu'ay Lu'ay putrana Ghalib Ghalib putrana Fihir Fihir putrana Malik Malik putrana Nador Nador putra Kinanah Kinanah putra Hujaimah Hujaimah putra Mudrikah Mudrikah putrana Ilyas Ilyas putrana Mudor Mudor putrana Nijar Nijar putrana Ma'ad Ma'ad putrana Adnan Nu wajib dugi ka Adan ti Adan dugi ka Adam henteu wajib uningana sabab taya jalan sohe sabab taya jalan sohe wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Muhammad putra Aminah Aminah putrana Wahab Wahab putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Juhroh Juhroh putrana Kilab tepang deui di eyangna ti Kilab jangga warengna jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan masih kene sarundayan.